maneh ngorang-ngora ditinggalkan ku pamajikan dan meureun geus waktuna. Aya. Begina mahan ya, Pak ya. Pamajikan aing mah aya di imah, ya. Aya teu ka mana-mana. Amit-amit teuing sia teh pamajikan aing mah keur ngumah panel. Rumah panel. Maka jeung maot sagala rupa. Oh, cing sabar. Tempoho bantuan like, komen, jeung subrek ya. Subrek dukung kreator-kreator Sunda Kudu Baju. Aing nepi ka Pasig sakieu awak. Ya. Ya. Aduh, pencuk-pencuk lain ya. Tutulung Duka Baji Doris di mana ya? pandangan jaran yang agung Aya katingan rentang-rentang sanes kope apa. mere mawi kasasama eta turan agama Awas intip deh. Tuh, ibadah anu utama modal Gigel teh nepi ka teu puguh polana. kuat nampe we ngebelekuk. Aya nyaon? Kela. Bejana cenah aya mangsa. Heh? Aya mangsa. Wah, aya mangsa ajek. Rada duang celina ieu. Ayo, syukur ah. Ayeuna teh keur usum tiris kuningan oge. Aya mangsa ajek. Heh? Aya mangsa. Oh, udah di mana-mana kayak gitu. Malah nurutkeun beja mah di dieng mah cenah nepi ka di bawah hiji derajat. Aduh, jadi kadieng. Cuaca teh ekstrim. Ekstrim cenah. Tiis. Jadi ayeuna teh anu satadina Kumata. eta kuningan teh panas, ayeuna mah tiis. Dibalik cenah. Aya mangsa ajek. Aya mangsa. Abong-abong ngobrol jeung nu bonge. Nya make jeung cuaca ekstrim sagala. Cuaca. Aya mangsa ajek. Tong tarik teuing ngomong teh. Tadi jika dua kadenge. Ya aing teh teu bonge henteu. Nya bener nya yu. Jadi ayeuna teh cuaca teh keur tiis. Tiis newewet. Si goblok. Aya wangsa aye. Heuh wayahna. Sing kuat. Ayeuna teh cuaca ekstrim. Kuningan teh tadi isuk-isuk 18 derajat Celcius.
Jadi orang Kuningan kudu hati-hati nu biasa panas enak jadi tiis. Haji goblok. Cek dunungan aya mangsa ajek, aya mangsa. Nya aya mangsa. Ari aing teh kudu pegat ti koro aing teh. Iraha. Haji goblok. Oke parah deh. Lain iraha aya mangsa beh lebak ayeuna teh keur kadiekeun sugane atuh beuteung kausian harta kekayaan atuh boga urang hasil ngarampok teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun Jadi kanu maot. ari umur ajek ayo goblok Umur mah teh nyawa di mangsa. nyebutkeun aing teh aya mangsa anjing lain nyebutkeun innalillahi da aing teh nyebutkeun aya nu maot geringna lillah Gila teh cenah geuning. anjing goblok saha nu maot teh eueuh nu maot anjing eueuh Teu aya. kantun waasna ya anjing goblok Heucing sabar maneh ngora-ngora ditinggalkeun ku pamajikan da meureun geus waktuna. Ajak! Beuki namahan ieu mah ye. Pamajikan aing mah aya di imah, ajak. Aya teu ka mana-mana. Amit-amit teuing sia teh pamajikan aing mah keur ngumah panel. Bapana. Make jeung maot sagala rupa. Heucing sabar. Hirup katungkul kupati paeh teh nya hodi mangsa. Nya. Doakeun ku maneh mudah-mudahan pamajikan maneh teh cing husnul khotimah. Si goblok. Pamajikan aing mah aya di imah. Ajek Aya. gering. Di imah ajek aya. Atuh pusang singna ye. Kata barak kareta api. Ajek. Ringsak atuh kata kereta api mah. Aduh di imah pamajikan aing mah ajek aya. Aya goblok aya. Deuh teuing ajek. Pamajikan aing mah aya di imah ajek. Ah teuing coy. Pamajikan aing mah aya gerak kuburkeun. Anjing goblok. Nya kaburu. Jelema hirup anjing pira kudu dikuburkeun. Ya, Kumaha cenah? sabaraha poe pamajikan maot maneh teh? Aya di imah anjing geus 3 poe can dikuburkeun aja. Beuki gerak teh coy. Hayang waehan maneh aing aje. Aing hayang bunuh diri aral ku sia. Is ulah bunuh diri. Aing eta kareungeun anjing. Alah, aing bisi bunuh diri anjing aral ku sia. Oh, geus 3 poe. Aduh, anjing kade nya ge ka pamajikan mah ulah aya niat pikeun di era keras. Teu sesuai jeung katerangan agama kuburkeun. Si goblok. Bau ongkoh main yang geus 3 poe. Anjing aya pamajikan aing mah di imah kira-kira eueuh biaya mah tong tahlilan. Anjing. Lu biasa-biasa we teh tahlilan. Oke. Gene doakeun sing dipanjangkeun naon dicaangkeun di alam kuburna. Dihampura dosa perdosaanana. Ajik aya di imah pamajikan aing ajik cing sabar. Aduh. Bener atuh ya. Cing sabar. Cing sabar. Yen sakabeh makhluk anu kumelit di ieu langit teh bakal pae. Urang teuing isuk teuing pageto teuing poe ieu keneh bakal pae. Mudah-mudahan pamajikan maneh teh maotna cing kuntul khotimah. Kuntul khotimah husnul khotimah maksud aing. Doakeun ku maneh ajik tah kitu didoakeun teh amin. Oh jigan aing
aya keneh anjing. Ya. Yo. Tong waka hayang boga pamajikan deui. Oh, nya. Cing, can bubar indah. Ya. Ya teh cing aya kaya karunya sok sanajan pamajikan geus maot. Si goblok. Anjing aral anjing. Ulah gitu. Aing rek nulis anjing. Kelatahnya. Rek nulis. Ame karti cing jelas ku nulis atuh. Di omongan mah ku sia moal kareungeun da ceuli sia katutupan kulingis. Aing rek nulis ku sia baca. Tah, ku nulis. Wow. Naon nulis naon coy? Aduh, pakai titik. Dek dikuburkeun di dinya. Ajak. Dek nulis aing teh anjing dek nulis goblok. Tikali ke tulisan. Dek nulis aing gigiduan di anjing nulis. Wiraku dek dikuburkeun di tengah lapang poli. Aja goblok. Aing rek nulis ku sia baca, aing geus mung nerangkeun ka sia. Bingung nerangkeun do eta titik. Yo. Pajang teuing. Baca ku sia. Naon? Baca. Geus mung nerangkeun aing geus judi sieun aing bunuh diri aral ku sia. Baca aja. Mana teh bieu teh tulisan? Heueuh. Ku aing rek dibaca atuh. Heueuh baca ku maneh. Ya maneh mah ongko tulisan aya dibaca ulah. Aduh. Baca goblok baca. Jadi baca wae. Baca anjing baca. Kitu-kitu wae pira nulis meni ulah dibaca. Baca anjing. Ku aing urang baca. Sok baca kinya. Naon cenah. Sabenerna anjing pinter. Pamajikan urang teh kamana deui itu informasina belah dia anjing jajaran kadua. Balik deui cenah. Pamajikan urang teh teu mau tapi Naon cenah. katabrak kareta api nya katabrak kareta api keur meuli korek api anjing. Beli korek api aya. Nya bonge nya teu bisa maca anjing. Pok deui katabrak kareta api anjing aing beuni reuwas. Ku aing bacana anjing ah. Sabenerna pamajikan urang teh katabrak kareta api. Anjing aing salah nulis anjing. Anjing era aing. Dipupus. Pupus anjing era aing. Pupus cenah Den. Isin aduh. Keur dibaca batur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ulah hilap. Sabrek.